eta nu geulis nangkolok dina tongong Hasan banjir ku cai panon. Aduh Kang Hasan abdi hampura dunya akhirat. Akang mah sanajan manusia batur saagama jeung abdi. Aduh Gusti akang abdi hampura Kang. Ye cek Hasan jadi ngeunaheun kieu nangkolok. Abdi memang neda-neda kanu kawasa ku hayang gaduh saderek pameget Kang. Ayeuna akang lamun hayang barang dahar ulah ganing sangu sakepeul Kang hayang naon ge aya yuk urang kalebet yuk. Eta Hasan Pak dipayang kuno gelis digendengan mah kuno gelis. Hasan dibawa ka kamar. Barang datang ka kamar Hasan Basri dikedengkeun dina enggon sarene. Kolamuna ditaretes ku inten berlian. Eta Hasan meni teu paeh teu hirup ngahep-hep. Jadi Hasan mikiran ieu teh aing di mana? Apa aing maot ka surga? Ieu teh ngedang dina kolamu ditaretes ku inten berlian. Aduh Gusti kersaning Allah ya Hasan teh geus kitu pertolongan ti Allah. Cek eta budak awewe teh Kang sing betah di dieu sing jongjon ibadah kanu kawasa. Kang lamun akang hayang nyaho akang teh batur saagama jeung abdi. Ari akang mah manusia ai abdi mah jin Islam Kang. Sedengkeun manusia jeung jin teu samata mata didamel ku Allah. Dauhan Allah dina Al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati pati Allah ngadamel jin jeung manusia angin kudu araribadah kabeh ka Allah. Jadi jelas akang teh batur saagama jeung abdi. Ngan abdi mah jin ari akang mah manusia Kang. Sadayana abdi tujuhan di dieu teh. Ieu anu kasebut Pulo Sehab. Abdi keur nyepen paawewean Kang. Ai pun lanceuk anu genep deui nuju patroli. Sebab teu meunang aya manusia ka nagara jin sangar ka nagara. Tapi lantaran menginget akang teh saagama, alah abdi tanggal waler kumaha engkin tanggung jawab kanu jadi saderek sareng kaatasan abdi. Ih Hasan mah molotot we. Dahawangun barang telami jin Islam anu ganap deui lanceukna eta si bungsu horeng eta teh nu aya nu pangalitna. Teu lila dongkap anu genep deui tos patroli make baju wajah sagala wajah mani euneur tarurun sakuma angin barat. Barang datang ieu nu genep teh nyangakeun uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh si bungsu geus bingung kumaha ieu jawab. Alhamdulillah. Cek si bungsu ece ti mana? Pan cece teh tos patroli. Tina mega boh tina dasar laut besi aya manusia asup ka negara urang teh sebab teu meunang ku atasan sangar mah ka negara. Teu meunang sebab sangar ka negara. Si bungsu geus bingung. Sedengkeun Hasan Basri aya di kamar. Si bungsu ngomong kieu ceuk. Ai kahoyong abdi, mesing bener aya perintah ti atasan oge, ulah hantem-hanteman bae maehan manusia. Kumaha lamun manusia batur saagama, saidolohi? Kumaha tanggung jawab ke di akhirat di hadapan Allah Kang? Ieu cece. Ih. Cek dulurna anu genep. Perintah ti atasan. Anjeun ulah mikiran batur saagama. Sanajan batur saagama, paehan, pemenang ai manusia. Si bungsu bingung. Bingung taya hinggana. Mengkaning ai ngampihan ieu manusia jenengan Hasan Basri. Anu saagama, anu kuat kasebelasan iman Islamna terhadap Allah. Cek si bungsu cece, abi rek blak-blakan bae. Salaresna dinten ieu teh katatamuan ku hiji manusia jenengan Hasan Basri anu kawit ti kota nagara Basrah. Saagama ceuk koma ulah dipaehan ceuk.
paladirin ya saderekna nu genep barang nguping si bungsu ngampihan tatamu sifat na manusia berem pamenteuna anu genep barang red ningali si bungsu geuleuh taya hinggana majar menang-menang larayat tinira yatinira majar menang-menang larayat tinira yatinira satria tanang betara nong-neng mencara wayang gitu ge Pak. Jadi ieu budak anu genep teh lanceuk na ngambek. Pokna kieu bungsu, ayeuna memeh ku aing dipaehan eta manusia, sia heula ku aing bakal dipaehan. Teu buyut aing maehan dulur. Sebab sia geus melanggar kana palaturan. Si bungsu angkat tangan ce. Dalah dikumahakeun. Piraku cece kuat maehanmu jadi dulur tega ce tega hampura we abdi moal dihampura ayeuna gara tobat sia ka Allah bisi loba dosa pasti sia ku aing dipaehan sebab sia geus melanggar kana palaturan si bungsu menta dihampura teu dihampura menta ampun teu dibere ampun kalah ka diseselan bari jeung rek dipaehan si bungsu metakeun ajianana barang nguping eta kecap anu kasar daya hinggana ngebogan rasa asa jadi sungsum jadi balung sumerep kana kulit sumarambah kana baya langit asa melengkung mega mayang katon kasuhun kalingga murda dicangreudkeun dina ujung rambut parat kana ati sono bari anu murni ce lamun cece teu deuk ngahampura ka abdi cece teu deuk mere ampun ka abdi ayeuna cece genepan abdi sorangan cek si bungsu di mega mana, di dasar laut mana. Ngaran-ngaran Hasan Basri dipaehan moal dibikeun. Banjir ku lautan getih lillahi ta'ala. Abdi teu buyut pasea jeung dulur. Teu buyut oko begal pati jeung dulur. Cing ce, ayeuna kagagahan cece naon elmu nu geus aya di cece. Weduk parung tah, gunewa, cikengkengan, sera, cimane, tanyakan, beraja musti. Taji melela betara karang ilmu banyu pancasona. Batara sangsang, sapu angin, hayo, sapu inyuk, sapu parek, keluarkan cek si bungsu. Paladirin. Si bungsu pitulung tilu kawasa, barang ngalawan kitu, ngomong kitu, kahareupeun saderekna anu genep. Pala saderek dibarengan ku pitulung ti Allah, ieu saderekna anu genep teh leuleus taya hingkana. Pokna bungsu ampura cece dunya akhirat sanajan anjeun sorangan cece jauh di tanah kalangit ngaran-ngaran bisa ngalawan ka anjeun ce hampura cece dunya akhirat cece mah banjol ih cek si bungsu banjol jadi kumaha ayeuna ece mah ayeuna urang kumaha we tanggung jawab ka atasan urang aku dulur we eta manusia jenengan Hasan Basri geulis. Di mana ayeuna Kang Hasan Basri? Nungtungna si bungsu ge jadi leuleus. Itu di kamar. Paseana teu jadi, Pak. Anu akhirna barudak anu 7 teh ngagulung ka Hasan Basri. Nu gareulis endah kabina-bina nyeung cerikan ka Hasan Basri nu keur ngaringkuk di eta ranjang. Eta Hasan Basri ku ngaringkukna geges ngeunah katamah-tamah digulung kuno geulis mani tujuhan eta Hasan Basri awakna mani hejo lain mabiru lain Hasan Basri ngan teu masawan dulur keur mah ngaringkukna dina ranjang oge ku ngeunah digulung deui kuno geulis 7-7 eta Hasan awakna mani hejo lain, hidung lain. Eta budak nu tujuhan teh Pak. Anu duaan nurutan sukuna hiji sewang, anu duaan deui ngusapan beteung kencak katuhu. Anu duaan deui ngurutan leungeun eta Hasan mah hiji sewang bari careurik budak, ieu teh dulur urang aku dulur sapejit bae. Moga Gusti nyaksian abdi teh lain bogoh lain naon-naon tetep ngangkeun saderek da Islam mah di mana oge teh dulur kulu muslimin ikhwatun.